Kaluhur nida papayung, papayung tinu Maha Agung, kahandap nida pangraksa, pangraksa tina Maha Kawasa. Simkuring ngawakilan ti rombongan, seni reak pusaka raksa kencana teu aya sanes bade ngamumule seni tradisi karuhun-karuhun urang. Nyuk curug galur nu kapungkur, mapai laratan nu baheula nitihwanci nu mustari. Nutur tapak lacak nini aki anu ngawaris seni Sunda kangge urang sadayana. Amit Sunda halalasun, ka ibu karama, ka ibu anu ngandung, karama anu ngayuga, kadulur opat kalima pancer. Nu linggih ditungtung ati, anu tapa di jero raga, amit kanu mangku lembur, kanu nyungsi dina sepi, anu kergenah tumaninah. Hampura boh bilih aya nu kageuresan, kakeumehan, katakor, katoya sareng sajabina hampura anu kasuhun. Celik atining putih cerak atining mata, ulah ngaganggu ulah ngagoda, amit Sunda halalasun kanu linggih di ieu patempatan sejatining karuhun. Nyanggakeun ieu babakti ti simkuring sareng sapara kanca, hapunten anu kasuhun, nyanggakeun ieu ti simkuring sareng sapara kanca, laip anu disanggakeun ageng anu disuhunkeun, boh bilih aya nu kakirangan dedak pisan dihapunten. Lahir sinareng batina sakitu anu kapihatur ti simkuring, mangga urang ngadoa heula ku ngawitan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Urang ngawitan we ku bismillahirrahmanirrahim. Mangga prung.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun akang teteh pamirsa SMTV. Tepang di sareng simkuring Mia Sugiyarti dina acara Banda Urang. Sapertos biasa dina acara ieu baris dipedar sawatara kabudayaan, ngelangkungan ngobrol sareng para budayawan, akademisi oge aktivis seni anu aya di Kabupaten Sumedang. Nah, kaleresan dina dinten ayeuna SMTV parantos kasumpingan ku salah sahiji grup kasenian reak di Kabupaten Sumedang. Nah, simkuring parantos disarengan ku pangaping salah sahiji grup reak di Kabupaten Sumedang. Wilujeng sumping Pak Janjan di studio SMTV. Grup reak ieu teh kawit ti mana, Pak? Di
Cibunar, di Desa Cibunar, Kecamatan Rancakalong. Desa Cibunar, Kecamatan Rancakalong. Nah, ieu pemirsa, urang taros ngeunaan naha dipilih reak. Kan di Desa Cibunar di Kecamatan Rancakalong khususnya di Desa Cibunar tangtos kasenian teh seueur. Teu mung saukur reak gitu. Nah, Bapak milih reak. Kunaonnya? Micinta seni reak teh nya kawinna di Kapungkur nuju alit. Di udag-udagku Bang Barongan. Oh gitu Pak. Mohon. Di udag-udagku Bang Barongan, terus abdi sanes asli Rancakalong ya. Oh sanes. Mohon abdi ti Sumedang. Terus abdi dongkap ka Rancakalong tahun 2004 geningan seueur di Rancakalong teh grup reak. Oh gitu. Mohon. Grup seni reak. Terus saat tosna di naon atunya ku abdi di dongkopan sadayana grup itu grup seni reak teh leres geningan asli Kabupaten Sumedang. Oh gitu Pak. Mohon. Seueur artikel yang nyatakan bahwa seni reak teh asli di Kabupaten Sumedang. Di Kabupaten Mohon. Sumedang. Seseueurna di Kecamatan Rancakalong. Oh geningan. Mohon. Ngan teu acan aya penetapan ti pemerintah setempat. Teu acan ditangtoskeun naha di mana-manana gitu nya kan. Kecamatan Rancakalong teh seueur teh ya kan desana oge. Oh sapertos kitu. Gitu. Mohon. Nah, kanggo sajarah singkatna, kinten-kinten eta di tahun sabaraha nya, Pak? Abdi ngabentuk lingkung seni atau napi sanggar seni reak Mustika Jaya Makmur ieu teh di tahun 2020 pasca Covid. Oh, mohon. Pasca Covid abdi ninggal potensi barudak di lembur. Seueur nya pasca Covid pan seueur teu aya kegiatan. Abdi sakadi-sakadi meser dog-dog. Meser Bang Baronganana, terus dikempelkeun barudak. Alhamdulillah janten lingkung seni. Janten aya kegiatan urang. Mohon janten aya kegiatan, terus sabaraha kali manggung, cuma panginten karena kesibukan nayaga barudakna aya nu nikah, aya nu gaduh padamelan di luar kota, ya rada menurun ayeuna teh kegiatan di lingkung seni reak. Mung kanggo proses latihanna kan tangtos tiap anggota grup ieu kagungan kasibukan masing-masing. Eta nangtoskeunna sapertos kumaha, Pak? Tah eta teh nya di lembur mah pan sok aya pantrangan. Oh, ya. Dinten atanapi malam naon teu kenging. Pantrangan teh teu kenging gitu nya. Mohon teu kenging gembrang-gembrung misalkan teu kenging gagandengan ramean tatakolan wengi malam Sabtu. Oh, malam Sabtu teu kenging. Mohon malam Sabtu biasana di lembur mah sok dianggo nu kali itu teh paling upami latihan di malam minggu parebutan sareng anu apel eta oge dayagana barangkali biasa diajakan we atunya ya. Oh janten sapertos kitu. Nah dupi kanggo kagiatan sadi dinten Bapak naon Pak? Abdi ASN di Pemda Sumedang. Oh gini ya. Mohon berdinas di Kecamatan Rancakalong. Alhamdulillah penginten tiasa naon ngamumule mohon tiasa ngiring ngamumule seni reak asli Kabupaten Sumedang. Mohon saterang abdi ASN saterang sih salarosna gitu mung masih langki utamina ieu kana kasenian reak mah itu. Tah geuning kitu pamirsakeun urang ngobrol deui Pak. Ayeuna urang nonton pintonan anu salajengna mangga pamirsa wilujeng nyakseni.
lumayan di rombongan pusaka raksasa. Lain-lain ada nawi laja barem ditawaran. Lain-lain bagja diri bagja dengan geningan dari bagaran. Ari kemana ngait kana kincir. Hari kakaler kata jebulan. Kemana ngait kana pikir. Moal paler geningan daku sabulan. Urang hadiah ari ngaturkeun hatur lumayan. Yang makan nama hiburan